Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng potret karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri. Sakumaha anu kauninga ku para wargi mitra kaum dangu sadayana saparantosna sababaraha sasihnya Mang Aa rehat kumargi bade ngadongengna ku konsep anu enggal tah upami sareupna di pajajaran mah parantos sababaraha episode ayeuna panginten urang neraskeun hanca dongeng anu judulna potret karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri di Ciamis. Dina danget ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu kadua. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di-subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Sakumaha anu kauninga dina seri anu kahiji dongeng potretnya dugikan nyarioskeun sea teh Den Surya nya anu jajab Nyi Juju. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Rada ngalenyap sea tenenjo bitis koneng jak sisa jantung bet kawas anu ngahaja Nyi Mojang teh abung-abung geus kocap kurang dinya mah somea hade kasema nyuguhan hayang katuang kabitis-bitis hayang katingali kumenak teu kaampeuh panon teh manimoho Nyi Mojang surti geuwat samping teh diturunkeun deui bari ngelemes ari sea ngarenghap. Paingan tara lalabuh ari kitu mah cenah api-api heueuh tas nengetkeun nu nyontoan padahal ti tadi oge teu neuleuh-neuleuh indung suku dicocokkeun da panonna mah ngambang di beh luhur. Sesah agan da nganggo sapatu agan mah laan geura agan kapameng tos jara blog bilih geubis deui mangkaning sakieu muduna. Kawas budak sea teh dititah ku indungna nurut we menak teh sok bedia ditanggeuhkeun kana gili porosot sapatu ret talina dikantetkeun ambeh babari ngajingjing. Punten dibantun ku abdi sawios isin atuh pan eta agan mah nyandak bedil raridu. Kira aku nyai kedah ngajingjing sapatu. Bedil atuh ku abdi. Ai nyai, kira aku istri mang gua bedil. Sea bari seuri nyikikik. Nyi Mojang ge seuri ngabelehem inget ka kalangkang sorangan meureun. Mun heueuh teh manehna mang gua bedil. Nu mawi sanggam abdi oge sapatu ka abdikeun raridu mah geubis geura. Sea teh eleh deet sok sapatu dibikeun keteyep deui marudun bari milihan tincakeun teu pajauh teuing ayeuna mah laleumpangna teh nu teu wawuh mamoanyang kanu anyar tepung disarebutna teh salaki pamajikan we meureun nepi we katungtung pudunan srog kanu datar deukeut sasak. Ih geuning caah cisalak teh nya agan cek Nyi Mojang bari ngalieu kawalungan sorodot bangkieung gebut we labuh maniti teu eundeut pisan sukuna sabelah nilep ka tukang sabelah deui ngalonjor ka hareup. Aduh cenah ngagoak. Ya Allah, sea bari muru cak leungeunna dicekel tuluy dibetot. Enggal gugah atuh nyai. Tapi dibetot teh teu merean kalah kagegerungan bari reumbai Cipanon. Geuwat disangkeh didiukeun dikitu teh angger beuki ngagoak. Naon nu nyeri teh nyai? Aduh, iya suku. Aduh,
awakna ditanggeui sinanyang saya kana leungeun sea. Sangkan babari menerkeun sukuna nu nilep ka tukang tuluy disanghunjarkeun. Yuk ayeuna mah gugah ceuk sea bari nyangkeh lebah kelekna. Nyi Mojang cengkat tapi teu kaduga tuluy kalah ka ngagoak. Lebah mana nu nyeri teh nyai? Aduh, iya cenah bari nyabak pengpelangan. Pateuh moal salah sea di jero hatena rek dirampa sugan hade di urutan teu wani. Da lain rampa-rampaeun lebah dinya mah Pak Unu. Aduh, ieu mah aya wae Pak Ikno lain rampa-rampaeun cenah lebah dinya mah. Kumaha tuh Nyi Mojang teu nembal anggur euriheun. Nyeri pisan nyai. Unggeuk weh sea bingung luak liuk teu tembong-tembong aya nu ngulampreng. Kaduga angkat lelaunan da tos caket ieu. Teu kiat. Cenah bari euriheun beuki kacida. Dipayang atunya. Sawios abdi mah di dieu bae nyai masok piraku teuing. Yuk dipayang urang ngeureuyeun ceuk sea bari nyangkeh Nyi Mojang lebah kelekna regeyeng diangkat ditangtungkeun seuseut pisan da bangunan nu kacida nyerina kumarurung wae heuleut-heuleutan jeung euriheun. Sok ieu pandanganna kadieukeun ceuk sea bari meulitkeun leungeun Nyi Mojang kana pundakna sina murangkel ari leungeun manehna sabelah nyangkeh cangkengna. Kunaon Ce Juju? Ceuk sora budak ti tukang. Ari diliuk si horeng adina budak lalaki umur 6 tahun meureun. Ditanya teu nembal ukur hahargungan. Pang manggukeun bedil jang. Ceuk sea. Budak teh hareupeut. Kunaon Ce Juju teh? Geubis nam ti heula. Ceuk sea. Eta sapatu gantelkeun kana bedil. Katayeup we ngeureuyeuh Juju beuki nyedek. Mani kawas nyampai da sukuna nu sabelah deui mah teu pati bisa diteuteuhkeun. Nu nyangkeh beuki pageuh da karasana beuki berat. Papanggih jeung batur lebah masigit pada muru, pada nanya, pada bantuan mayang nepi ka imahna. Isuk pagetona malah nepi ka cageurna sea pulang anting ngalongokan. Kituna teh bubuhan kata tangga turug-turug menang cilaka teh keur babarengan jeung manehna. Babakuna mah mengajenan ka kolot-kolotna. Najan kitu teu luput ari dibarung ku resep mah da kasebut panggeulisna Juju teh di Karanganyar mah. Anggot ieu geus karasa murangkelna kana punduk, karasa nyampaina dina sangkehan, malah basa awakna rada morosot da berat teh karasa aya nu ngaganjel cenah kana leungeunna Pak Ikno. Lebah hariguna sugan mah. Nyi Parawan deui anu dilongok teh siga atoheun pisan ngakuna teh beuki conggah tara asa-asa. Bakat geulis dibawa dareh deh. Mani beuki mencenges we Nyi Juju teh. Mani sok dag-dag deg-deg segala disuguhkeun. Kolot-kolotna nya kitu deui siga beuki tarelem. Duka kumaha jero-jeroana hate Nyi Juju. Kedah ngahutangan budi wae kudu nulungan atawa anu katumpanganana. Taya nu bisa ngajug-jugan ngan mun pareng pacental omongan jeung adina isi budak teh sok ngagonjak. Hayo Cu Juju patangkeup-tangkeup jeung juragan sea. Cenah. Naon sia? Iraha deuleu. Bareto basa labuh wew. Eta mah nulungan deuleu. Bogohon ceuk budak bari lumpat. Nyi Juju baeud tapi lain baeud ambek, malah geus kitu masok dijieun-jieun cenah. Dipaseaeun jeung adina teh ambeh digoncak deui sugan.
malah harita teh dipiluur luaran ge beuki loba nu ting karecewis. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, klub main bal di Karanganyar beuki kuat sanggeus aya juragan sea teh. Nu bareto-bareto purah eleh teh ayeuna mah geus mimiti dipika gigis ku klub-klub sejen. Ngan Cisontrol cenah kung si rubuh teh. Can kung si rubuh teh. Ubuhan aya nu katelah si Ruyung. Tukang ngababad musuh jang jingasrog ngan sakeak musuh teh ku si eta mah. Lain kakara hiji dua nu ngarih ruh di pakalangan malah urang Cigintung mah nepi ka digotong balikna ti lapang teh. Bubuhan asak latihan di kota lain ngandelkeun pateas-teas bincurang sea mah. Main bal na teh nya ngadu kapinteran teh we mun ngeret bal arang langka bisa karebut ku musuh. Bisa pisan ngulinkeun kana teh nepi ka dilalandi si orai juragan sea teh lila-lila mah. Gede hate urang Karanganyar teh katambahan ku sea mah nepi ka aya nu kukubuk wani cenah beurang wani peuting ngalawan musuh ti mana wae ge. Teu salah-salah teuing kituna teh da bareto mah Suwita ge kiper nu kawentar si Gegep urang kumaha cepal teu burung remen kabobolan da sasat aya nu mantuan ngahadang ari ayeuna mah asa manggih tameng dada. Sakali mangsa aya surat ti urang Sitularang nangtang diadu nu ditangtang haripeut geus lila teu met-met cenah pi isukeunana nu geus karenyeng hayang geura-geura isuk ngadu jajaten nu rek lalajo nya kitu deui kolot budak bangun teu sabar hayang geura-geura neuleusi orai ngasup-ngasupkeun bal kana gul musuh. Bal pakeun isuk memeh puse. Aya istilah anyar ieu puse urang Ciamis naon ieu manawi. Geus diparancahan ku ayah artasan bari dikepretan cai tina ulekan Cisalak deket Pasir Buntu. Ambeh museur dipakena engke. Nyoledat datangna kana suku musuh teh ditewak ku kiper Merjel. Pakeun memeh puse eta teh. Da dina babadamian tas puse mah bagian tibal urang bal teh ti urang Sitularang. Kumaha wah haji kinten-kintena cek si Aceng ka Wah Haji Karim keur ngariung harita teh di emper Masigit bada asar. Naon teh ieu teh? Nya pan enjing bade met sareng Citularang. Nya cicing wae nya mah. Kumaha uwa lah. Eueuh ti ditu na urang Karanganyar kudu eleh ku urang Sitularang. Oh mu ayeuna deuleu aya si orai. Ari 11 mah dititihkeun hiji sewang bisi pajar ngarawu ku siku. Tapi semet 7 mah geus bisa dilakukeun. Oh 7 kenging 7 wa. Heueuh 7 sing percaya ka ua. Ieu tah kelentung operan ti si Idis. Gewewek ku si orai leor sea keblus hiji tak asup tah lentung ti urang ditu disambar ku sageuning bek urang teh. Heueuh tah si Rus golosor ka hareup kek deui ku si orai leor deui digiringkeun nepi ka asupna geus 2 tah lain 5 deui sanes wa. Oh dina luputna eta teh alus milik mah kana jejeg buah salosin becus naon lah urang Sitularang neuleuh bareto ge basa diadu ngalawan Kiara Payung. Awas kaulinan budak angon geuning. Ari barudakna geus diarurus wa ceuk Madhadi nembalan.
bagian ayah hartasan eta mah lain. Muhun kumaha ayah wae cenah wa, cek si Aceng. Da bagian eta ngasah bincurang mah. Geuning nu matak tong lewang-lewang da lain kakara ayeuna nyang hareupan situ larang teh. Aya ti ditu na deuleu zaman Cisema dikubuan ku kubu Ali Mudani, bapa nyaneh ge budak satepak keneh. Nyaneh mah angot di mana keneh boa. Di sawarga keneh panginten wa, cek si Aceng bari nyikikik. Tong surga sawarga si ada lain pisawargaeun main bal mah. Maksiat deuleu. Cek marbot masjid hari teh ngadele ka Wah Haji Karim. Ari di Mekah aya main bal kitu Kang Haji. Alah, karek jadi marbot geus sia geus wani ngomong kitu si laing kadewek. Nyahuanan masuat maksiat sagala. Tara aya main bal sote di Mekah mah bedawi na we raridueun ku gamis kitu ari jubah urang Mekah teh mah hadi. Ih, rek terang ge Kang Haji nu tos sejarah. Lah hese-hese teuing. Raridueun ku eta nu matak tong loba omong si laing nyahona kol bedug we. Merebot hari teh ngajengkat ngajauhan gek sisi lawang kajero bari ngucel tasbih. Kumaha Wah Haji lalakon diadu sareng situ larang teh? Kitu geus aya ti dituna gapret. Disebut nage harita mah. Balna ku jeruk benang mubuy, satelebug jeruk nage. Mawa kalapang teh malah beh ditu nama. Zaman ku Ali Mudani teh ya. Lain ge ku jeruk deuleu. Kalapak kopong nu dipake eupan bincurang teh. Amuing paralun baru kalapak kopong wa. Bincurang nu arayeuna mah katoel saeutik ge bubu. Baheula mah kalapak kopongna nu lebur teh kari ngayah tapas we jeung bubuk batok urut gapret teh. Da tampolana mah nepi ka beak satelebug sakali diadu teh. Tuh di ditu tuh deuleu nyalahan tu diimahan ku kuwu tempatna ngadu wewesen teh. Lembur urang ge sawah luhur keneh harita mah disebutna candi ngaranan Karang Anyar. Bobotohna ge ti ditu kuwu ti dieu kuwu lain lalawora. Secara ayeuna make kudu 11 bae nu maju teh harita mah kumaha lobana nu marag we. Salawe dipajuan ku salawe. 30 ku 30. Alah sakali mangsa mah mawa nyiru bedog jeung boeh daratangna urang situ larang teh. Urang datang teh geus kasampak nembrak di tengah pakalangan cara nu nyungsung di hulu cai. Siloka ti ditu nama meureun. Rek ngajagalkeun urang Cisema. Der campuh. Can ngesang-ngesang acan geus 2 kalapa ata lebur. Kari ngayah tapasna lung deui nu mereang ti sisi greyek reok ka ditu. Reok ka dieu bukbek silih bintih. Nu ngajolopong digarotong kun lalajo dibawa ka sisi. Beuki burit, beuki kawas nu karanjingan. Tampolana kalapa mah di mana boa. Nu silih heuneu mah teu tolih ieu jongjon we ngadu jajaten. Sareupna kakara bubar. Nu marag balik ngiringkeun gotongan nu palarna. Semet jingkrung matara asup kana itungan eleh. Mun itu ngiringkeun 3 gotongan, urang 2 gotongan, urang nu meunang. Lain cara ayeuna milang asup nabal kanagul. Cek Wah Haji Karim.
Dur hari teh bedug magrib Wah Haji ngadelek kamar bot keheul meureun asa kapegat carita. Poe isukna pas sore nu lalajo geus naklek di lapang. Wah Haji ngajemprak ngampar samak di sisi belah kulon. Trit harita teh surilit gor nu surak nu rek main arasup ka lapang. Aih geuning siga si ruyung milu ti situ larang, cek si Aceng ka Wah Haji. Mana? Wae geuning dibon sugan. Hariwang aya seeta mah rekep pisan ngabekanana. Ye make teuing gimir kawas teu nyaho wae lewor si orai. Prung ngamimitian silih jereg silih hadang sarua pelitna teu kaurnang nungtung nu surak ayeuh-ayeuhan ngabobotohan. Si gegep geus ngesang nadah panarajang urang situ larang. Mun kurang-kurang cepel nama mata karoncodan bobotoh urang karang anyar beuki hapa gorowokna teh. Palentung si gegep nalapung bal ka tengah golosor ku si idis ka si orai. Leor dipapag ku si ruyung ek disabet ka puru nyingcet bade teu leosot bal mah. Kawas nu napel kana suku habek disakalikeun geblug we. Mani euneur nu surak nu ting taronggeng nu jijingkrak teu kaampeuh Wah Haji Karim mani ngajedag awahing kusuka. Alah eta si agan orai aya mata kayung yun. Mun ua boga anak awewe dipulung minantu ayeuna keneh. Kumaha mun teu bogoheun, cek si Aceng nu sok conggah ngaheureuyan. Paduli da teu boga anak awewena oge. Cek Wah Haji bari nepakan pingping. Hiji tadulu Aceng tuliskeun kerok manten geus loba mah engke. Lumayan bal geus campuh deui reok ka ditu reok ka dieu palentung deui aya operan ti sisi. Pal deui tuluy diered ku si orai. Seak si ruyung narajang cekuk hap juralit poe sea teh ngajoh-jor namru. Di arep-arep ngagurinjal hudang teutim tembong usik-usik acan. Gewat pada muru dirampaan teu empes-empes kapaehan. Gura-giru pada ngagotong urut tadi ayeuh-ayeuhan teh jempe lirgaang katincak. Lepri niup surilit nu maen bal dieureunkeun sakalian puse. Sea pada ngagugulung keneh di jejeran ku ayah artasan. Jol si Atun hari wus-wus. Aduh, paingan da dikongkon ku si Rosid euy si ruyung teh. Naon? Dikongkon kumaha? Cek si Aceng bengong. Sigana wae pedah mani dirangkulan ku si eta si ruyung teh cikeneh tuluy di jajanan kuah bebecek sagala rupa di si Dajun. Nuhun Kang cenah nuhun pokna teh cek si Atun. Sakur anu ngadengi ting haruleng harita teh. Nah si Rosid make ngongkon kikituan. Cek Harja nu kabeneran ngabanding didinya tas milu ngurut sea. Pan kabogoh Nyi Juju anak Haji Sujai tembal si Atun. Ari Nyi Jujuna si gadeng dekagan kitu ta Kang. Harja ungguk-unggukan tuluy ngahuleng leos nyampeurkeun Abah Tasan ke kantong kleup Karang Anyar. Bah, dunungan rubuh kuring gantina pajukeun kuring bah. Arna tiasa gitu Mas agen main bal pantara sanes. Eun bae da lain rek main bal kuring mah rek nuar si itu si tangkal kawung. Cenah bari ucul-ucul harita teh. Prung deui upas Harja teu puguh gawena pada ngoperan oge aya kasepak aya henteu bal teh.
Rajeun keuna kamana wae nyang hareupna teh meneran si ruyung keur mawabal mani bengkung-bengkung we upas harja teh muruna kejelong narajang tuur nilep dek si ruyung namru teu usik-usik mani asa kaindit ku surak urang Karang Anyar teh. Waktu bubaran si ruyung balikna dicikrak sea digondeng ku upas harja. Laras kitu agan teh aya manah ka Nyi Juju ceuk harja ngaharewos. Sea ngagebeg harita teh. Ari kitu kumaha Kang cenah. Ku harja dibejakeun sacarita si Atun tadi polohok wae sea teh. Harja teu wani nyesedek da puguh kasaluhureun sasat kadunungan. Heuleut sawatara poe meneran poe pasar sea ngalange dina jandela kantor. Nyerangkeun nu balawiri di jalan da tepung poe pasar manggih aya rame kitu teh resep. Resep nenjo pete jelema rupa-rupa nu nanggung torosan gula, nu ngelek hayam jualeun, nu nyorendang lodong lahang, ketengkeuneun sabatok-sabatok di pasar. Teu bosen-bosen unggal poe pasar wae nyelang sakedeung mah nyerangkeun pamolah nu rek ka palasar. Langgeor teh lebah caringin kurung aya nu ngageblay keupat. Da motong alun-alun jalan teh diiringkeun ku rencangna pantesna mah. Asa kakara harita nenjo model kitu. Lain kakara hiji dua manggih nu geulis teh. Malah jeung Nyi Juju mah geus conggah. Tapi nu ieu mah saurang sabrehna oge asa beda deui. Papakeanna mah lumrah, malah asana aralus keneh papakean Nyi Juju. Tapi sieupna asa leuwih. Sieup jeung keuretan awak, sieup jeung antiemna, sieup ku rengkak-rengkakna, hese nyaritakeunana leuwih ti sakitu mah. Mun digambar mah sina jadi barang paeh asa rek alus keneh Nyi Juju. Tapi ieu mah najan papakeanna teu kalaleuwihi oge siga-siga aya pamor. Jeung naon deui boa hese pikecepeunana asa nyeueung pamulu pendara istri. Beuki deukeut, beuki eces geulisna lumrah. Moal kanjat dikawihkeun geulis tanding widadari. Moal ieu mah. Teu semet geulis jelema tapi duka atuh demun ucing masih ga ucing mawat cenah kitu. Red itu teh ukur sakilat patepung teuteub geus kitu mah taya ciri-cirina iwal damis beureum sasia. Sea ngarenghap saha teh urang mana rek nanyakeun ka saha rek nuturkeun era kuring Kang salira harita teh. Harita teh euleuh para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang tunda heula margi waktosna parantos seep. Ieu dongeng potret dina seri anu kadua, insyaallah dina seri-seri salajengna urang sami-sami teraskeun kumaha ye juragan sea teh ye. Urang sami-sami we bandungan dina channel dongeng Mula. Sakitu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.